Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Santi Sadatu Sadiah sareng rerencangan abdi Yin Kurniawati, Alina Dia, Rizky Amalia. Di dieu abdi bade ngawawancara pedagang anu aya di kantin sakola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu sataacana abdi sareng rerencangan abdi bade nyuhungkeun waktosna sakedap bade ngawawancara Ibu. Kunaon Ibu milih usaha warung katimbang usaha nu sanes? Usaha nu sanes satos di cobian sadayana oge. Enggak ibu mah fokusna kana ngawarung, cekap pungkurna gitu. Mohon ngawarung kana kuliner tuangan. Ibu sabaraha modal awal buka warung ieu? 10 juta. 10 juta. Sabaraha omset kekengean Ibu sapopoe tina usaha sawarung ieu teh? Minimal 500.000 sehari. Ya maksimal lebih gitu. Naon bae suka dukana janten usaha dagang di warung teh, Bu? Capek we. Repot. Pamit teh dikerjakeun pan kedah di calan anjingna. Bobo dari sawengi ngat barang damel tuangan. Dugi ka subuh kadang paling awal dugi ka tebuh 1. Anu mah tuangan canakeun ka warung. Ngana mah cireng na naon we sagala rupi. Dulu mah damel nyalira. Atur nuhun Ibu kanggo waktuna pinten ngawagel. Mohon teh sing sukses. Amin banget kadang-kadang.